Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang barudak? Alhamdulillah dina dinten ieu tepang deui sareng Ayah Henry dina video belajar nyaeta pengajaran bahasa Sunda. Nah, dina dinten ieu Ayah bade ngabahas materi ngeunaan pengajaran 1 nyaeta tentang karangan deskripsi jeung kalimah aktif. Nah, ieu materi bahasa Sunda kelas 5. Mangga urang kawitan. Nah, mangga siapkeun alat tulisna, pulpen, paltot nya sareng bukuna. Nah, kahiji aya bade ngabahas ngeunaan karangan deskripsi. Naon hartina karangan deskripsi? Nah, tangtu hidup waktu belajar bahasa Indonesia pasti terang anu namina karangan deskripsi. Tah dina bahasa Sunda oge aya karangan deskripsi teh nyaeta karangan bahasa lancaran anu bisa mere gambaran ka anu maca. Nah, jadi ngagambaran kanu maca ngeunaan hiji hal kalawan tetela. Nah, jadi ngagambarkeun kalau bahasa Indonesia ngagambarkeun suatu hal, menggambarkan sesuatu nya nu jadi jejerna atau nu jadi palakuna bisa ngeunaan barang. Nah, ngajelaskeun ngagambarkeun teh barang misalkan panci, misalkan buku nya, kantong, sepatu. Tah selain barang keayaan oge, terus kejadian ya, kejadian tokoh, carita atawa jelema. Jadi ngagambarkeun teh seueur nya sanes barang wae tapi kayaan, kejadian, tokoh, carita atawa jelema. Nah, gitu ya. Nah, contoh tah ieu aya teksnya urang bacakeun. Tempat ulin di sakola kuring perenehna di jero sakola mangrupa palataran di tengah-tengah lahan sakola. Di unggal juru palataran aya taman leutik anu dipelakan tangkal kekembangan. Di belah kaler pas hareupeun rohangan kelas. Di eta palataran kuring sabatur-batur ngalakukeun rupa-rupa kaulinan anu dipikaresep unggal waktu istirahat. Iwal ti tempat ulin eta palataran teh dipake tempat upacara bendera unggal poe Senen sarta dipake tempat ngalaksanakeun pangajaran olahraga. Tah ieu teh kaasup karangan deskripsi nya nyaeta naon ngagambarkeun nya isi cerita ieu teh nya ngagambarkeun naon cing. Di dieu kata kuncina di dieu aya kan aya palataran taman leutik nya. Nah, aya di pelakan kembang, kemudian di belah kaler aya rohangan kelas. Terus tempat ieu teh bisa dipake ulin olahraga, berarti ieu ngajelaskeun ngagambarkeun lingkungan sakola atau lapangan sakola atau di jero sakolanya. Tah ieu teh berarti ngagambarkeun nya ngagambarkeun lingkungan sakola teh aya misalkan aya lapangna, aya tatangkalana nya, aya kelasna, luas henteuna. Tah jadi ieu teh jelasnya nyaeta karangan deskripsi. Nah, nu kadua nyaeta materi kalimah aktif. Nah, bahasa Indonesia ge aya kalimah aktif ya. Sama bahasa Sunda oge sami ya. Naon artina kalimah aktif teh? Kalimah aktif nyaeta kalimah anu jejeurna atau pelakuna atau subjekna ngalakukeun pagawean pekerjaan ya, pagawean teh anu ditetelakeun ku caritaan, anu dijelaskeun ku caritaan ya. Jadi kalimat aktif itu teh aya subjeknya, berarti aya predikat, aya objek. Nah, subjek teh pelaku atau jejer. Pami predikat mah tadi ngalakukeun pagawean ya. Mun objek anu netelakeun ku caritaan. Nah, contohnya barudak keur ngagambar kalang. Mana ieu jejerna? Nah, jejerna teh nyaeta barudak. Ya, nu warna beureum atau subjekna. Nah,
Keur ngagambar teh naon ieu nu warna biru nya eta caritaan predikatna. Nah nu warna oranye naon? Ieu teh nyaeta objek. Jadi aya subjek, aya predikat, aya objek, aya jejer, aya caritaan, aya objek. Jadi barudak keur ngagambar kalang. Jadi keur ngagambar predikat pagawean, pagaweanna naon ieu barudak teh nya keur ngagambar, berarti eta teh predikat. Objek naon nu digambarna ieu? Nyaeta kalang nya nu main kaleci. Oke, lajeng. Maman mawa kaleci warna-warni. Maman teh jelasnya maman teh berarti naon? Maman teh subjek. Nah, kayak ieu nya. Tah, maman teh jejer subjek, mawa kaleci teh caritaan predikat, warna-warni objek. Jadi pekerjaan nu digawekeunna mawa kaleci, anu mawa kaleci teh naon? Warna-warni, nyatanya objekna. Nah, terus contoh deui, danu keur ulin, tah ieu mah 2. Danu keur ulin. Nah, danu keur ulin teh danu subjek jejer, keur ulin naon? Predikat atau ceritaan, berarti objeknya teu aya, berarti bisa disebut kalimat aktif. Tah, kalimat aktif teu salawasna mika butuh objek. Jadi tidak semuanya menggunakan kata objek kalimat aktif teh. Begitu ya. Oke. Contoh lain, Neni keluncat tinggi. Nah, Neni teh naon? Neni subjek atau jejer, keluncat tinggi caritaan. Oke. Terus Udin keur ngumbah motor. Udin teh naon? Jejer subjek. Keur ngumbah motor teh naon? Pasti caritaan atau predikatnya. Tah kitu. Nah, ayeuna pancen Brek baca pedaran ieu di handap, tulis kalimat aktif nu kapanggih ku hidup dina pedaran ieu. Tah ieu nya teksna sorodot gaplok. Tah ieu salah satu kaulinan anak zaman ayeuna nya sorodot gaplok. Sok dibaca ku hidup tangke teangan anu aya kalimat aktifna ya. Nah, tuliskeun. Kalimat aktif nu dina bacaan nyaeta A B C D E. Pome aya 3 nya, mangga 3 pome 5 aya 5 teh sawias ya. Tugasnya dina buku paket kelas 5 halaman 12 sampai 14. Tah sakitu panginten materi ti aya dina dinten ieu. Mudah-mudahan materi ieu hidup janten ngartos paham nya. Upami teu ngartos mangga taroskeun. Nah, sakitu wae. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui.